Bab martelakeun babagian fi'il. Ari fi'il kabagi tilu bagian, fi'il madhi amar mudhari telian. Sapertikeun daraba yadribu idrib, tek contohan deui ku anjeun sing ajib. Fi'il madhi dipatahkeun salilana, fi'il amar dijazamkeun salawasna. Fi'il mudhari eta huruf awalna sahiji huruf zaidah nu opatna, anu sok disebut huruf mudhara'a dikumpulkeun dina ana itu katelah. Fi'il mudhari diropakeun abadi hingga datang amil jazim jeung nawasib. Amil nawasib 10 masing zuhud an lan idan kaelam juhud. Hatar jeung fajawab jeung wau jawab tuluy au bi makna illa pek jawab. Amil jawazim aya 18 lam jeung lama alam masing 11. Lam amar lam du'alana yula du'a tuluy injeung man mahma jeung idma. Ayun mata ayana anna tujahita tadi contona. Tuluy idan nu khusus dina syi'iran kaya idan tusibka contoh syi'iran.